Kesugri para wargi reg atuh hiji mobil teh eureun anu saurang kaluar kalacat naik ka tukang ngaroris barang anu sawareh geus dipaling tea. Sabaraha bal anu dikokod ku gormulan teh jang? Ceuk supirna anu harita keur nangtung di handap bari tatanggahan. Waduh, cilaka Kang, aya kana 20 karungna eueuh na oge kumaha atuh? Ceuk anu ngaran si Ujang bangun anu geumpeur jeung reuwas. Oh, kun bae. Turun we turun. Da geus cilaka. Urang laporan we ka bos. Atuh gajeleng si Ujang teh turun nyamperkeun ka supirna. Buru naik we jang. Akang rek nelpon heula ka bos. Ceuk supirna bari ngodok HP tina saku jaketna. Halo bos. Kecelakaan bos. Barang aya anu ngabegal. Ya keur di jalan yo. Sabaraha bal anu dirampasna? Tembal nu dina telepon. Aya kana 20 balna bos. Kumaha atuh? Kira-kirana apa teu komplotan mana anu ngabegalna? Tanya bosna deui dina tungtung telepon. Ningali dina dedegan sareng gerakan mah komplotan si Geheng jiga nama anu biasa. Heueuh nyakeun bae. Jug wae teruskeun. Isukan ka dieu leuwih awalnya. Ceuk bosna deui bari nutup teleponna. Kasugri para wargi. Pak Yosep teh saurang pangusaha muda anu bergerak di bidang barang daur ulang atawa anu leuwih populer namanya eta barang-barang rongsok atawa rongsokan. Timimiti beusi-beusi tua, kertas, plastik, logam jeung rea-rea deui. Lain bandar anu biasa ngabogaan lapak, tapi ieu mah geus kasebut big bossna. Anu ngawengku puluhan, samalah ratusan lapak-lapak rongsok anu aya di sakuliah kota-kota nu aya di Nusantara. Tapi sok sanajan kitu, Yosep mah teu bauan, resep campur jeung pagawe-pagawe teu ieuh asa aing jadi big boss. Estu sikepna teh salawasna ngarendah we, jauh ti sifat adigung jeung kumarungkung gede hulu. Sanajan umurna masih kawilang ora keneh da karek ngarumah tangga jeung Bu Olivia oge can jejeg sataun. Alhamdulillah masih can kapercaya ngabogaan turunan. Sanajan kasebut ngora keneh oge ari otak namah lincah jeung cerdas. Manehna bisa ngagobeg atawa ngelola pausahaan-pausahaan barang bekasna anu sakitu lobana. Jadi teu percuma lamun pakarman jeung bujahra mercayakeun pausahaanana ka anakna anungan hiji-hijina teh. Estu sagala tabiatna Yosep mah teu jauh jeung anu jadi bapana. Atuh pantes wae lamun salila ieu Yosep sok resep gagaulan jeung pagawe-pagawena teh. Sikep anu kitu teh pan terahing ti anu jadi bapana nyaeta pakarman. Harita wanci pasosore. Yosep atawa biasa disebut Pak Yosep biasa oge diserbut bos ku anak buah nama. Pak Yosep keur nyalse diuk di patengahan imah. Manehna waktu eta keur mikiran kajadian-kajadian anu salila ieu jadi bang balu hatena. Nya eta ngeunaan begal atawa anu sok diserbut bajing luncat teh. Anu akhir-akhir ieu manehna mindeng kalaporan ku para supir-supirna anu aya di sabudeureun kota Bandung. Diantep teh kalebeuki meuweuh. Jeung anehna pihak kapolisian oge beut jiga anu hare-hare, jiga anu sieun ku begal. Anu dudugan kudu ngaran si Geheng teh. Kitu grentos hatena. Memang salila ieu komplotan begal jalanan anu biasa nyengatan mobil jeung truk-truk anu mawa barang ti Bandung ka Jakartakeun. Meni jadi asa marak naker. Pang-pangna anu kasohor mah komplotanana si Geheng teh.
Malah nggeus aya 10 kalina Yosep kalaporan ku anak buahna yen trukna dibegal ku anak buahna si Geheng. Sabenerna ari ukur sakali 2 kali mah Yosep oge teu ieu jadi pikiran. Tapi da beuki dieu asa beuki karepna keur ngabadogna teh. Sabot keur kitu kadenge di luar aya sorak mobil ngagerung. Yosep cengkat tina diukna ngareret kanu anyar datang. Teulila jerut saurang lalaki turun tina eta mobil. Umurna eta anu datang teh ampir sapantaran we jeung bapana Yosep mah. Awakna keker sembada, make jaket kulit hideung, ditopilakeun make kacamata riben. Terus eta jalma unggah ka teras tuluy uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yap kalebet Pak. Tembal Yosep. Hapunten bos, bapak teh rada telat. Ceuk eta lalaki anu katelahna pabardan wawakil kahiji kapercayaan Yosep. Anu ngawengku sakabeh pausahaan daur ulangna. Aya pikeun saeunaon asa reuas bapak mah bos. Ceuk pagadan bari gek tiuk pahareup-hareup jeung Yosep. Perkawis begal teh apa? Beuki dieu teh sabeuki meuweuh wae geuning. Pihak kepolisian oge jiga anu hare-hare wae. Sumuhun kitu bos. Padahal bapak oge parantos ari laporan mah. Mung da asa tu aya tindak lanjutna. Angger we komplotan si Geheng sareng anu sanesna oge kalah beuki maraceuh jiga anu aya, jiga anu taya kasieun pisan ku aparat teh. Atos tak akun jika nama pak polisi oge bos. Nya, da memang lain penjahat kale, naon? Lain penjahat kelas teri komplotana anu ke gedung anu ngaran si Geheng teh. Lain ukur di kota Bandung hungkul, hampir di sakuliah Jawa Barat beja nama eta teh. Kumaha atuh cara ngungkulanana bos? Hai, dupi tuang rama parantos terangun atana pitu acan. Ceuk pabadan manehna oge apal kasang tukangna bapak anu jadi bosna nyatana Karman anu geus lain ukur beja ilmu jeung pangabdisana dina urusan kanuragan mah. Parantos Pak, saur pun bapak mah laporan we ka pihak aparat cenah ulah waka ditangani secara pribadi gitu saurna. Nya padahal upami anjeunna turun tangan langsung mah sakiceup oge jigana perentah si Geheng katut anak buahna teh. Da tuang rama mah kapungkur oge tu acan kantos aya nu ngelehkeun. Sakumaha begal atana pigarong gerot anu waruduk oge libas sadayana ge ku tuang rama mah bos. Ceuk pabadan meuni bebeakan muji-muji ka Pak Karman teh. Jiga anu heueuh nyaho wae. Padahal ukur beja manehna oge. Nya eta kumaha atuh da saur pun bapak mah kitu. Iraha ngintun deui barang Pak. Yosep mengkolkeun obrolan. Pintun enjing teh aya 7 lapak anu bade yang ka Jakarta. Asa palawur aya deui we tah komplotan si Geheng teh. Pabardan ngarahu. Ulah waka tujuanana hiji we heula anu deukeut ti dieu iangna. Keun abdi sakalian rek nuturkeun ti tukang panasaran. Ceuk Yosep bari ngusapan pereupna ngarasa jengkel jeung gemesna keur manehna teh. Sumuhun mangga bos mangga. Mending disarengan we ku polisi atuh mangawalna bos. Pantihla oge enggeus kung simau polisi pambuktina. Polisi saurang dua urang wae mah teu berkutik kalah dibarogod geuning ku komplotan si Geheng teh. Muhun deui nya. Tembal pabadan bari nyabak tarang. Akhirna mah obrolan antara Yosep jeung pabadan teh meunang kasimpulan. Engke peuting Yosep teh rek nuturkeun truk anu iang barang ka Jakarta. Anu satadina mah aya kana 7 trukna barang anu rek diiangkeun peuting engke teh. Ngan ku Yosep dicaram heula.
Da Yosep ngarasa hayang nyaksian ku panona sorangan ngeunaan begal anu sok margatan supir-supirna. Pang-pang namah hari ukur hiji mah truk meh jongjon we. Da pasti peuting engke oge bakal aya deui komplotan begal atawa bajing luncat anu digegedugan ku anu ngaran si Geheng. Yosep lain jelema anu atah ku pangarti. Pang-pangna dina urusan bela diri mah. Kangaranan anak saurang jalma anu geus linuhung dina bab elmu perelmuan. Timimiti ilmu lahir nepi ka ilmu jerona oge geus ampir kabeh diwariskeun ku bapana. Tapi sanajan kitu, salila ieu Yosep jarang pisan ngagunakeun ilmu warisan ti bapana teh. Darek naon atuh ari eueuh masalah mah. Ceuk papagah bapana oge lain ukur, lain keur sombongkeuneun ilmu mah, tapi keur jaga diri we. Kitu oge lamun geus taya deui cara. Mundur teu meunang mundur, lumpat teu meunang lumpat. Kitu ceuk pakarman ka Yosep. Malah masalah begal anu geus sabaraha kali ngagasak barang-barangna oge. Pan ku Karman mah teu nitah langsung dilawanan secara fisik, tapi kudu dilaporkeun we ka pihak kapolisian. Percayakeun we kan wajib kitu cenah pokna pakarman teh basa mapatahan Yosep. Rencana anu engke peuting rek dilakukeun ku Yosep oge teu sakanyahoan bapana. Istilahna mah rarencepan we heula. Bari sakalian hayang mecak-mecak pangarti tinu jadi bapana. Kesugri para wargi, gancangna ieu carita harita geus waktuna pikeun iyang barang. Geuleuyeung mobil Yosep nuturkeun truk barang anu aya di hareupeunana. Pabardan oge milu harita teh maturan Yosep. Di pelebah mana biasana komplotan begal anu sok margat teh, Pak? Yosep tumanya ka Pabardan anu diuk di gigireunana. Palebah tikungan anu ngalangkungan perkebunan teh biasana, saur laporan barudak mah bos. Perkebunan eta jauh keneh atunya Pak. Pantesan we di dinya mah da tempatna oge ti iseun atuh jaba parwek deui. Ngeunaheun dipake tempat panyumputan begal teh. Lurus bos, da saurna seueuran nu ngabaregal oge. Matak bapa mah asa hariwang. Kadewe bos sing ati-ati. Saya nama ulah turun upami aya eta begal bisi cilaka. Pabardan ngedalkeun ka hariwangna. Tenang Pak, keun bae. Urang adu awe kanu Maha Kawasa mugi disalametkeun. Amin. Amin. Walon Pabardan bari hate mah angger gegebegan can teger. Wargi, jalanan teh beuki peuting beuki sepi wae. Kandaraan anu ngaliwat oge beuki carang, ukur mobil-mobil galedhe nu biasa iyang tengah peuting anu ngangkut barang-barang kaluar kota. Di hareupeun truk anu ngangkut barang rongsok nu rek diangkeun ka Jakarta anu dituturkeun ku mobilna Yosep. Ukur aya 2 we mobil anu harita patutur-tutur di jalan eta. Biasana dina waktu kitu para begal atawa bajing luncat teh sok ngalancarkeun aksina. Mobil anu diincerna sok diharalangan ku sababaraha urang komplotanana. Anu saterusna julung-jeleng kaluhureun truk. Nurun-nurunkeun barang babawaan eta truk. Untungna tara kabeh
maksimal 5 atawa nepi ka 10 bal anu diparaling ku komplotan si geheng teh kumantung gede na balan eta barang. Jeung sok milih-milih deui anu dicokotna ukur barang-barang anu sakira gede ajena. Lamun barang rongsok pastina anu dicokotna teh barang anu mahalna kayaning logam-logam tambaga jeung anu sajenisna. Da anu kitu anu mahal dina jenis rongsok mah bayangkeun we ku para warginya sakilona tambaga mah nepi ka 50.000 na leuwih. Sedengkeun sabal oge rata-rata aya kana 70 kilona. Jadi lumayan lamun dipaling 5 atawa 10 bal oge. Karugian teh nepi kana 20 jutaan mah sakali dibegal. Sakali 2 kali mah teu jadi pikiran pikeun Yosep. Tapi ieu mah geus leuwih ti 10 kali. Hati-hati bos. Tah di palebah dieu biasana para bajing runcak sok mergatna teh. Pak Bardan ngingetan ka Yosep. Kalempak keun urang siaga we hayang nyaho nu kumaha begal anu sarila ieu ngaresahkeun jeung ngaruwikeun teh. Tembal Yosep manehna oge geus taki-taki ditata di keneh. Bener wae. Aya meureun jarakna kira-kira 10 meteran mah dihareupeun truk nu dituturkeun ku Yosep. Jol jelung-jeleng sabara urang jalma nu maraket taregos hideung bari ngalalagar bedog panjang ngajarga megatan di tengah jalan. Tuh itu bos. Nya itu bos. Aya begal nu bari ngarampok teh. Kumaha bos? Pak Bardan nyaritana pabeuli teu puguh bakat kusieun. Awakna katara menik ngadegdeg. Tenang Pak, tenang. Keun antep heula. Ke mun treukna geus dieureunkeun abdi rek miheula nyampeurkeun. Yosep tetep tenang manehna mah. Sikepna nu jiga kitu teh teu rahing tinu jadi bapana. Nu tarajuk ngeper. Lamun yang hareupan musuh anu kumaha wae oge. Reg truk teh eureun. Tapi barang eta begal rek nyampeurkeun ka hareupeun truk. Mobil nu ditumpakan ku Yosep miheulaan ngahalangan. Atuh otomatis anu rek ngagarajleng kaluhureun truk teh perhatianna kabeh museur ka mobil Yosep. Nu di jero mobil. Kaluar sia. Rek nganyaho sia kahayangan aing sakaya. Ceuk anu saurang bari ngagedoran kaca mobil Yosep. Baturna ge teu waraka nanaek kana truk. Ngadon ngariung mobil Yosep nu keur digedoran ku gegedugna. Pagardan mah nepi ka wer-weran ngompolan maneh bakat ku soak nempo bedog anu digedor-gedorkeun kana kaca mobil. Tapi Yosep mah tetep kalem. Cicing ulah keluar Pak. Keun ku abdi isang hareupana nu kieu mah hayang nyaho. Ceuk Yosep bari muka pantok mobil. Jerut manehna turun. Jugrob we kabeh begal ngepung ka Yosep. Bari nodongkeun bedog-bedogna kana beungeut Yosep. Pon kitu deui gegedugna. Kanyuankeun sia sakabeh barang berharga nu aya dina jero mobil jeung anu aya dina jero dompet sia. Mun sia hayang hirup kanya mah. Gegedugna eta begal nyorongot bari gantelkeun congok bedog kana dada Yosep. Ari anak buah namah marundur harita ka tukang, tapi angger teu waka bergerak. Ngadon ngalalajoan gegedugna anu keur nodongkeun bedog ka Yosep. Keheula. Naon masalahna ieu teh? Jug nitang kaluarkeun barang-barang berharga segala. Lamun sayah teu nurut rek kumaha? Tembal Yosep angger, saeutik oge teu ngarasa geumpeur atawa sieun. Eta hartina sia yang modar. Yo, rasakeun sia loba bacot kunyuk. Kituna teh bedogna langsung ditusukeun kana lebah dada Yosep. Anu memang tatadi ge pan geus diantelkeun eta cong bedog teh. Tapi kalawan rikatna keur awak Yosep geus leungit di hareupeun si gegedug begal. Kurang ajar sia. Rek lompat ke mana sia? Cenah bari malik ka tukang. Tapi acan ge sadar kana naon nu kajadian. Aduh, celepet. Pipi jeung pundukna eta begal geus kabeunangan manten. Ontan manehna ngoceak awakna ngabangkieung ka hareupeun anak buahna nu harita ukur mata simeuteun.
teu ngarti kana naon-naon nu cikeneh kajadian. Ngabongohan sia. Sanggeus nempo deui ka Yosep mah sebrut deui si begal nyabetkeun bedogna rek nigas beuheung Yosep. Tapi teu pupuguh manehna kalah ngaguak deui wae. Samalah awakna oge ayeuna mah ngagedebut nangkarak bengkang luhureun aspal. Tapi teu lila oge jug kuniang deui eta si gedug begal teh hudang. Celegedeug nangtung. Terus kikideug karasa keneh sirahna asa lieur urut katimpuk pundukna tadi ku Yosep. Hei, kalau nggak jerdog wesya, hayang maju kabeh. Podadan ieu manusia. Pokna marentah ka sakabeh anak buahna anu tadi ukur lalajo bari pating jaranteng tepuguh. Atuh geus ngadenge parentah ti komandana kitu mah jug srog-srog sararea ngangsreg pating selebar narajang ku sabetan-sabetan bedog ka Yosep. Podadan montong diberi ampun euy. Bari pating gorowok kituna teh matak baluas pikeun anu nempokeun. Pabardan anu aya di jero mobil manehna teu luas ningali. Watka ngayak-yak bari peureum bakat ku soak nempu bedog nu pating sarpat ngarah kana awak tununganana. Pon kitu deui anu aya di jero truk. Supir jeung kenekna anu tadi nempokeun dununganana ngadu jajaten jeung begal. Maranehna teu bisa kukumaha. Da memang eueuh kawani saeutik oge pikeun mantuan kadununganana. Tapi memang Yosep teh lain tandingan eta sakabeh begal anu ngaraponanana. Elmu jeung kawani para begal teh eueuh. Alias eueuh nanaonna dibandingkeun jeung elmu anu dipikaboga ku Yosep mah. Sanajan bejana weduk teu teraku sanjata naon wae oge angger eueuh hartina nyang hareupan Yosep mah. Sakiceup jirim Yosep teu katempo ku kabeh musuhna. Atuh ngadon silih kadek jeung baturna sorangan. Anu antukna pating koceak pating gorowok bari brapu mandi getih. Ai nyanya haonan sia ngadon ngadek pebaturan sorangan. Kumaha ieu teh? Gegedugna jadi ambek poporongos teu puguh. Nempo anak buahna anu teu pupuguh ngadon pating garabruk bari kabareunangan. Awakna baloboran getih. Aya kana tiluanana nu kituna teh. Atuh anu saralemet oge jadi marundur ngarasa peot hatena nempo kitu mah. Hayu, hei, hayu. Hasa maradu nah ngadan marundur. Ari pis buris ya. Hayo podaran, tong diberi ampun. Hei, tong diberi ampun. Pokna terus bari poporongos ke anak buahna. Padahal mah manehna oge hatena geus mimiti marmir nempo kanyataan jiga kitu mah. Hayo maju jeung siana, lain popolotot ka anak buah we sia bangsat. Yosep ngahaja mah panas musuhna. Dikitukeun mah kasungkal deui amarana si gedug begal. Kalawan teu make perhitungan deui ngan sabrut we narajang. Bedogna disodokeun kana lebah kekemplong Yosep. Tapi entengeun pikeun Yosep mah ngaladenan lawan anu geus kitu mah. Teu kanyahoan jug koceak, bedogna ngacleng teuing ka mana. Harita meh bareng sakabeh anak buahna oge pating koceak. Awakna brak-bruk pating kedebut beunang ku tenggeulan-tenggeulan Yosep. Nu gerakana cepat lir kilat. Teu katuturkeun ku awasna panon lahir para begal. Hudang sia anu ngaran segeheng teh ha? Yosep bari ngajejek dada anu dianggap gedugna eta begal. Ari anak buahna ukur pating hargung we teu bisaun hudang deui. Ampun bos, ampun. Sanes abdi mah anak buahna. Ampun, udah dipaehan. Oh ya. Cenah, kituna teh bari acong-acongan nyembah bakat kusieun dipaehan. Oh, jadi gegedug sia mah eueuh di antara sia sakabeh nu aya di dieu nya. Kituna teh bari ngabagi panempona ka sakabeh begal anu keur ngajarongkeng di dinya. Sumohon bos.
abdi sadayana ukur ngajalankeun parentah kitu san. Ampun Mos, ampun. Di mana markas ke gedung sia anu ngaran Cikeheng? Sok bejakeun sia. Mun teu dibejakeun awas. Sia sakabeh moal bisa balik kalawan salamet. Yosep nyingsieunan ka eta balad Cikeheng. Sakedapan mah anu ditanya teh teu waka nembalan. Puguh berat oge pikeun ngabejakeun sayang nama. Bisa-bisa manehna sorangan nu bakal dipaehan ku gegedugna anu katelah Cikeheng. Kalang haruleng sia. Hayo jawab. Awas sia mun bohong. Mereka terangan. Ceuk Yosep deui bari morongos ka eta begal. Akhirna mah kapaksa we si begal teh ngabejakeun tempat nu sarila ieu ijeun tempat panyumputanana atawa base campna lamun ceuk barudak ayeuna mah. Awas sia lamun bohong. Sia sabatur-batur ku aing rek diteangan najan nyumput di luhur langit oge ku aing mah. Ento bos, abdi mah teu bohong, nyaan, teu bohong. Jor, si ayeuna mah geura marantong ka itu. Bejakeun ka gedung sia anu ngaran Cikeheng, tanggung jawab. Sia, tungguan aing rek ngajora gitu. Kesugri para wargi. Saenggeus kitu mah terus we eta begal-begal teh pating kuniang. Anu tatu disarangkeh ku baturna pating laleos teuing ka manajigna da teu katempo dilegleg ku poekna euting. Kebat lumampahna komplotan begal anu geus kasoran bobor karahayuan. Teu kuat ngayonan pangadiwasana Yosep. Saenggeus rada jauh lumampahna. Reg maranehna areureun dihareupeun mobil kol buntung anu ngahaja geus disiapkeun pikeun ngangkut barang hasil badoganana. Tapi peuting eta mah maranehna teh boro-boro hasil. Nu aya mah kalah menang kacilakaan. Kajadian sarupa kitu teh karek sakali we harita. Da salila maranehna sok ngajalankeun operasina can kungsi gagal. Komo nepi ka cilaka jiga kitu mah. Sajeroning di jero mobil sararea eueuh anu ngomong. Komo anu basa tadi kabeunangan anu ngadon silih kadek jeung batuna teh. Maranehna ukur humarurung we ngararasakeun tatu tapak bendog. Anu jadi supirna oge tuanieun loba tatanya. Manehna geus bisa ngira-ngira naon nu geus karandapan ku batur-baturna. Sanajan samemehna acan pernah kajadian anu samodel kitu. Tapi teu wani nanyakeun harita, sok sieun kalah ngabarerang ka manehna. Kesugri para wargi. Akhirna reg mobil eureun dihareupeun hiji imah nu aya di hiji komplek perumahan. Tapi nenggang ti imah sejena mencil di sisi jauh ti jalan raya. Sararea jerat jerut tarurun. Mobilna diparkirkeun di tukangan imah. Kabeneran eta imah teh lega pelataran ka tukangna. Ngan katempo ti hareup mah jiga nu eueuh deui lahan. Jaba ti kitu oge eta imah kaayaanana paroek deui. Ceuk anu acan apal bener mah nyangkana imah kosong. Da memang kitu ceuk anu nyarangka oge. Tuluy anu saurang ngetrok panto bari ngucapkeun hiji kecap kata sandi keur ngayakinkeun yeun anu datang teh bener-bener anak buahna. Ya atuh kangaranan jelema jahat mah pasti loba kasieun. Kegedugna nyieun password. Jiga kitu teh anu dipalar sangkan teu gampang kakrewed kun wajib mun sakalieun aya mata-mata anu luha-loho kadinya. Teu lila roket pantu aya anu muka. Teu loba carita sararea arasup ka jero imah.
Sanggeus araya di jero imah katempo anu muka panto tadi dedeganana jangkung gede. Awakna meniles tereng hideung. Katempo hideung seteh pedah keur buligir. Panona bolotot, buukna panjang, beungeutna pranges pikasieun. Kunaon eta burok? Jeung si bajing retihan kitu awakna. Ceuk eta jalma nyaeta pisan anu katelah si Geheng. Gegedugna para begal anu salila ieu geus loba ngariweuhkeun ka warga. Khususna ka para supir nu sok biasa ngangkut barang kaluar kota. Teu ngangkekeun deui derek-dek we pamingpina anu tadi teh nyaritakeun naon-naon anu kajadian tadi. Samalah make ditambahan sagala. Cenah musuhna nyaeta Yosep nangtang ka gegedugna. Goblok ya. Piraku seteleh ku manusia sasiki. Jika kumaha manusana wari nangtang ka aing sagala. Geus teu betah hirup sugan mah. Ceuk si Geheng awakna meuni ngakidir bakat ku nafsu. Sauna mah tege bakal kadiho cenah. Okna deui kalah kacaletot nyebutkeun rek kadieu sagala. Naon? Di dieu teh kadio. Memang apa alun gitu ka tempat ieu ha? Atau aku sia dibejakun? Sanes maksud abdi teh atuh da ieu mah dalmina ge sakti tiasa nerawang kitu ta bos. Henteu bos henteu. Abdi mah teu ngawartoskeun, teruskeun we ka barudak. Cenah beri jeung rada gempeur oge bisa ngangles. Untungna si Geheng teu kapapanjangan nanyana. Manehna lujag lejeg teu daek cicing. Jebrot. Sukuna najong lomari, purusut gelas jeung piring meuni mancaura pareupus. Lomarina oge kuat ka amburasut. Ngayang di luhureun ubin. Kurang ajar. Nada teu jauh kitu ka aing teh saha ye. Salila ieu can aya anu wani cumplak cuman tak ka aing. Si Geheng muridna kahiji Abah Doblang anu acan kungsi aya nu ngerekeun dulu. Kitu keketokna si Geheng. Geningan murid Bah Doblang si Geheng teh para wargi. Saha atuh bapana si Geheng anu sabenerna kasugri? Insyaallah cenah kapayun bakal dijelaskeun. Mangga urang lajeng ke dicaritana. Kasugri para wargi. Ujang Tarmidin ngaran anu sabenerna mah manehna teh di zaman Kerjaya namah kungsi di salah saurang jelema anu dipikagigis dipikasieun ku balarea. Tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkeun androk. Anak buahna oge loba ampir di mana-mana aya. Kawentar tukang pulak-palak, pujag pajeg oge ka anu daragang di pasar. Ngan kangaran eta teh ukur saeutik jelema anu apaleun. Anu leuwih dikenal ku balarea mah ngaranna teh Si Hideung. Jadi bapana si Geheng teh tayalian ti Si Hideung geuningan. Tapi ari kakarman mah teu bisa manggap mulia eta Si Hideung teh. Acan kungsi dibere meunang gelut ngalawanan karman mah can sakali-kali acan. Anu akhirna manehna ngagabung jeung komplotanana Abah Doblang. Tapi angger wae sarua. Bah Doblang oge anu kiwari jadi guru anakna nyaeta si Geheng. Masih teu mampu keneh wae ngayunan pangadiwasana karman mah. Anu sakumaha dicaritakeun samemehna. Sayangna atawa markasna Bah Doblang teh diburak-balik ku pihak kapolisian. Lantaran
Bah Doblang jeung baladna geus mindeng ngabegal jeung ngalampahkeun kajahatan sejena. Bah Doblang jeung baladna marabur jauh ti tempatna, anu akhirna nganjrek di hiji tempat. Tapi kulila-lila mah baladna baralik ka lemburna sewang-sewang kaasup si Hideung. Si Hideung teh anak buahna Bah Doblang anu pangboclekna, pangelehanana dibanding jeung anu liana mah. Di antarana aya si Bohim, terus Bah Juminta, Ki Jumhasik jeung si Dongkol Katut si Bajing anu anyaran ngahiji teh jeung anu lain-lainna deui. Bah Doblang manehna masih keneh aya di kieuna, hirup keneh ngan geus kolot pisan. Tapi angger we nepi ka geus pikun oge teu euy resep keneh ngalulugukeun kana kajahatan. Moal tobat-tobat we jigana teh manusa jiga Bah Doblang mah. Hatena geus ngerak kakawasa ku kamungkaran jeung kajahatan. Tah kitu sasakalana mah pangna si Geheng jadi muridna Bah Doblang teh. Ari si Hideung taya lian ti bapana si Geheng teuing saha ngaran aslina mah. Jelema nama kasep jeung jiga caloy, tapi gerakanana cepet pisan. Kitu nurutkeun laporan anak buah kuring mah. Malah nyebutkeun rek ngajorang segala ka dieu bah. Ceuk si Geheng ngajelaskeun ka bapana, nyebutna oge abah ka bapana teh. Kurang ajar manusia teh atuh kitu mah. Kun cenah nyampurkeun ka dieu. Kira kumaneh arek keleh kuno kitu. Panan mare tenggus jadi murid nomor hijina Abah Doblang. Moal aya nu bisa mepakan kabeoge kana ilmu Bah Doblang mah. Tembal si Hideung sarua babaung nama jeung anakna. Tapi di dadagoan nepi ka samingguna oge anu rek ngajorag teh can keneh wae datang. Anas masa kabeh anak buahna caricing we teu operasi dina jero saminggu. Bacot we wungkul manusia teh mana geuning eueuh. Hantong di daguan geus aya samingguna.